cekat terangan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Anjeunna nyarengan ka urang sadaya di mana wae urang aya. Hartina sariring dumadi sarengkak saparipolah dina kahirupan sapopoe urang teu oleh dibarengan ku anjeunna. Tah ayeuna geus jutaan jelema anu masimpati tumakan perulaya ku bala bencana ku corona. Ari anjeunna nuju di mana ayeuna? Cenah anjeunna teh marengan ka urang tapi ieu bala jeung bencana teu eureun-eureun. Ku ayeuna ieu bencana geus jutaan jalma nu masimpati tumakaning perulaya. Dipetik patina dialak nyawana jeung geus teu kaitung sakumaha lobana jalma nu ngacerit didengke ku perekonomian. Nah aya teh anjeunna teh nuju balangah atawa kumaha? Lamun anjeun aya gerentes nepi kadinya, lamun pamikiran anjeun nepi kadinya, lamun pamikiran anjeun saperti kitu, eta ngandung harti anjeun teh ngaku ka pangeran teh nya beulah keneh. Lamun anjeun nyaritakeun leungeun katuhu nu kenca kudu kabawa, sabab geus disaimbangkeun ku pangeran. Sok we tingali ku anjeun eta leungeun anjeun, di mana gaweuna ge gawe rancage nyaeta gawe bareng. Contona lamun anjeun ka cai miceun kokotor, nu katuhu nyiuk cai nu kenca ombeh, hartina digawe duanana teu sabulah taleungeun teh. Da nyaimbangkeunana pangeran teh diantarana kitu, dina pagawean maneh sorangan teu nya beulah nu kenca jeung nu katuhu kabawa, nu kenca jeung nu katuhu ngilu kabaud dina pagawean. Jadi mikir maneh ridona maneh teh ulah nya beulah, tong dina ade wungkul. Sabab pangeran orang teh nu kagungan hade jeung nu kagungan goreng, nu kagungan salah jeung nu kagungan bener, nu kagungan nikmat jeung nu kagungan bala. Naraka nu anjeunna, sawarga nu anjeunna, cilaka nu anjeunna, salamet nu anjeunna, hirup nu anjeunna, maot nu anjeunna. Di mana sadaya nu anjeunna, kumaha anjeunna? Ayeuna lamun anjeunna ngayakeun adab ka hiji tempat, saha nu rek ngahukum anjeunna? Saha nu rek wani ngagugat ka anjeunna? Misalkeun ujang teh salaku raja atawa presiden di hiji nagara, ngabogaan bala tentara anu dilengkapi ku rupa-rupa waragad anu kacida canggihna, timimiti angkatan darat, angkatan laut, nepi ka angkatan udara. Lamun negara ujang aya nu nyerang, mangka pasukan ujang bakal ngayakeun kegiatan, bakal ngayakeun tindakan pikeun nakis kana eta serangan. Tapi nalika azab pangeran nyerang ke negara ujang, saha nu rek ngalawana, saha nu rek nakisna?
Tah kitu aya nu bisa nandingan ka pangeran. Tuluy eta nu maut jumlahna geus jutaan, paneta nu maut ku sababiana corona teh meureun teu jalma salah hungkul. Kitu geus pamikiranana nu soleh ge meureun aya nu keukeuh kudu jadi korban corona. Da kumaha nasib eta jelema anu soleh nu mautna ku ngalangkungan bala bencana saperti corona. Pan tadi geus dicaritakeun yen pangeran teh nu kagungan neraka jeung nu kagungan sawarga, jeung pangeran geus nguningakeun yen aya nu leuwih alus batan kahirupan dunya nyaeta kahirupan akhirat. Kusabab kitu teu kudu nganahakeun kana kaputusan pangeran, teu kudu bingung, teu kudu mikiran persoalan eta, da moal salah asup di kadituna mah aya tempatna masing-masing. Neraka akhirna ka neraka, nu takwa akhirna ka sawarga. Paena da geus katangtuan urang ge nu hirup keneh ayeuna engke teh bakal paraeh ngan jalana masing-masing, ngan jalana beda-beda. Jadi wayahna dina palobah dieu urang kudu narima, kudu ridho kana sadaya kaputusan pangeran, khususnya anu ku hawa nafsu urang disebut goreng, anu nimbulkeun masimpati tumakani perlaya, anu nyeret urang kana kabingung jeung kasusah, anu ngakibatkeun urang didengke ku perekonomian jeung sajabana. Pan urang mah tugasna ge sumerah diri. Cokot hikmahna we urang mah di antarana nyaeta ieu teh mangrupakeun momentum keur urang sarerea salaku jalma-jalma anu iman, pikeun ngandelan keimanan jeung ningkatkeun pangabdian ka anjeunna. Artina urang ulah egois, sok lobakeun kahadean mumpung hirup keneh. Kahadean naon ku urang bisa digawe prak pigawe, bantuan naon anu ku urang bisa dikeluarkeun prak kaluarkeun, teu mikir nu lain-lain. Da sabenerna mah nu keur nu iman mah kuduna mah atoh di mana manggih kasusah teh. Sabab kahiji eta kasusah teh bisa jadi kiparat ka diri urang masing-masing, anu meresihkeun diri urang tina sabagian karat-karat dosa. Di antara dosa-dosa manusia aya nu teu beunang dibersihan kecuali ku kasusah dunya. Jadi lamun urang ngarandapan kasusah teh eta teh di antarana mangrupakeun kiparatna, mangrupakeun pambersihna, supaya engke urang maot teh balik ka ditu teh dina kaayaan bersih deui, hartina salamet waluya. Itu kedua, kasusah teh mangrupakeun momentum keur urang pikeun ngaronjatkeun pangagungan ka anjeunna. Di antarana nyaeta ku ngalangkungan munajat ke Gusti Allah. Sabab jama nu keur dina kaayaan susah, nu keur dina kaayaan terdesak mah dina ngadoana ge pan sok soson-soson.
teu ala kadar ritual wungkul, teu ala kadar formalitas wungkul, teu ala kadar basa-basi hungkul dina ngaduana ngan sakadar maca wungkul. Ta anu jama nu keur dina kaayaan susah mah, nu keur dina kaayaan buntu, nu keur dina kaayaan terdesak mah dina ngaduana ge soson-soson. Cek paribasa tia mah sirahna ge mapakan mega, ngajeritna ge maratan langit, mata doana ge keur dina kaayaan kitu mah mati mustajab. Jadi cumpon sok mangpaatkeun pikeun ngadoa anu soson-soson. Sabab dina waktu harita mah urang keur dina kaayaan rasa anu kacida butuhna kana pitulung jeung rahmat pangeran gitu. Dukatiu eta teh mangrupakeun momentum keur urang pikeun leuwih motekar, pikeun ngamunculkeun potensi-potensi anu terpendam dina diri orang masing-masing. Sabab mun orang maca kana sajarah jalma-jalma gede, orang-orang besar dina sapanjang peradaban manusia, teu saeutik ide-ide anu cemerlang, kreativitas anu unggul, karya-karya anu monumental justru lahir tina kaprihatinan, justru lahir tina pait peherna kahirupan, tina kaayaan susah. Jadi kasusah teh aya gunana diantarana nyaeta jadi motivasi, jadi pemicu lahirna karya anu nyata, jadi pemicu kana ningkatna kreativitas. Namun kitu berarti dibalik bala bencana teh aya pitulung jeung rahmat anjeunna, diantarana nya ieu mangrupakeun cara anjeunna pikeun ngadewasakeun urang salaku abdina. Sabab gitu naon wae kasusah nu tumiba ka diri urang masing-masing omat tong jadi aral subahan, tapi sing jadi rahmat.